Mak, bantuan ngesian TTS, Mak. Sok 8 kotak kebahagiaan yang tidak bisa dimiliki. salaki batur. Nah, pakai salaki batur. Pan bagi emak mah eta teh kebahagiaan ngan teu bisa dipikaloga. Nah, Panu batur. lamun jeung salaki sorangan aku mah. Pangna emak gesan jeung bapa manes teh kunaon atuh? Kuburut. Ku teu bahagia ari sia. Oh, jadi kebahagiaan mama jeung salaki batur. Heeh. Nah, tuh lain hirup jeung salaki batur ada bahagia mah. Percuma bahagia. Kalau harus menyakiti hati perempuan lain. Tapi ini masak masih kena hore jeung salaki batur. Anggap we atuh eta mah teh cowokan. Mak, bantuan ngesian TTS deui, Mak. So, 5 kotak cara cepat membasmi penyakit. racun. Nah, make diracun. Pan ngarah tere, tah bieu batas racun berit. Da berit mah sumber penyakit. Da pelakor ge kudu diracun. Aha. Da boga salaki batur penyakit atuh. Eta kudu diracun pelakor mah. Berarti mage kamari-kamari penyakitan. Nah, Ini kamari-kamari deket jeung salaki batur. ada eta mah mama tuh boga ka salaki batur. Nah, atuh make deket. Eta mah lalakina we nu areuteup. Wah, sok mung eleh mak. Cara reage hayang menang mung eleh. Geus daripada debat yang mata angus-angus, mending urang nyandet gorengan anu keur viral dina TikTok. Cuman modal 20 ribuan. Tah, mempeng urang bawa Kenjer Crispy Chicken Nuggets 250 gram dengan modal 20 ribu, urang bisa nyobaan ngemil gorengan sultan. Nah. Lihat tuh dagingnya. Ieu mah nugget ngeunah pisannya. Matak deudeuyeun ieu mah. Mana crispy, berdaging pisan deui. Lah, mana harga lagi kur 20 ribuan ya mah. Heeh, cocok pisan. Jangan mendang bending. Siga maneh, ngara bisa ngadahar nugget ngeunah wae. Mak meureun tah nu ngirit wae. Nya heula kudu ngirit, tang meuli skincare. Hayo skincare. Maneh meuli nuggetna ti mana ieu? Itu ke frozen food mah ada aya. Beli juga. Saya nita ka kolot. Cuek nanti malu di nona. Dek, Kan bilang ari maneh asa gesila tara ngaji? Heeh arek. Kayak tuh ieu keur ieu heula. Keur naon maneh teh atuh? Keur ngapalkeun lagu. Oh, heueuh alus. Nah, make alus. Heueuh alus, apalkeun we lagu? Nah, Jadi engke lamun emak mau teh lain dipangajikeun, tapi dipangalagukeun. hayang lagu naon mak? Smooth like butter, like criminal undercover. Keur naon maneh? Keur ngapalkeun lagu Korea. Mi, dede mah ngefans pisan dah ka BTS. Kamu kasih Jungkook ganteng gitu. Teh nyararaho umi mah. Umi mah. Dede mami saking ngefans nanya kabeh laguna ararapal jeung lirik-lirikna. Ari lagu Korea mah nu panjage diapalkeun. Ari nu dibacakeun salat, apalna kun surat ponok. Bruh.